Iem. Oh Gusti geuning awak sia muriangan kieu pararanas Iem. Aduh. Kunaon sih sia? Teuing atuh sabarang kamari liar ka makam teh jadi lalalir kos kieu apa Kasambat sugan sia kasambat bapak sia. Sampekeun atuh lah mak ka itu kamaberang. Koplok nu ngajuru eta mah teh hidang. Aduh mah lalalir sarareul harareneg. Urang kerok atunya, urang kerok. Bung pandengankeun itu daun itu tuh randu. Daun randu sapernaon daun randu? Dibejek. Ya sia seueul teu. Seueul tapi hayang sop, ujung hayang putu ayu, ujung hayang anggur. Hidang sama boki meureunnan boloon. Kalau sia tiis kieu da. Heeh, bur pandengankeun sop kamar we mah neangan Eueuh duit Iem ngajual-jual beas atuh. Pugu beas nage eueuh sia nyawa sorang unggal page eueuh beas. Nya kudu kumaha sih baru pokona mah kudu hayang istirahat ayeuna mah hela mah rek neangan daun dadang. Emang wing modar mah teh aya wae mama Mungkin supaya ngeunaan ka awakna. Wing hayang sop hayang anggur, hayang putu ayu nu hejo teh nu di kalapaan mah nyaho teu. Ieu sia teh masalah kasambat bapak sia ieu teh. Nyaho meureun buru geus mah ulah ngomong wae. Bapak sia geuningan ari gering teh pepentana kitu malulu. Segala hayang anu ngarareuna dibeulian. Heuh buru-buru ka ditu Nya meuli make naon sih Iem? Dengan eclokan pareaneun kumaha mah kuli-kuli tandur nya ka ditu Kuli tandur di mana Bisa barareukah itu parena oge. Wing rek sare deui mama gandeng wae Mana boga duit teh si Iem? Wah, mun boga duit mah pasti dibelikeun Neangan ka sasi ieu. Sugan ngetrok ka Bu Haji ka si Bella ka Teh Iis ka ditu Yang geus atuh kadang heula. Biasana sok sing sarelap duit teh di dieu. Ari keur eueuh teh. Kudu ka Bu Haji mah yang ngecelok heula Bu Haji mah jelema bager, sugan we mere. Mun itu beda bapana sih ieu mah ari muriang teh ogoan. Aing mah mun muriang teh teu kos kitu da. Nu aya we di daharan. Kadang-kadang daun johar ge di gayeman ku aing lamun keur muriang mah supaya cager. Ya aya wae sih ieu mah. Ini udah geus makan can neangan sop jeung anggur jeung putu ayu sekali-kali mah ku aing dikerjain hayu we nyiksa we aing kuman kondisi neangan injeuman rek mandi terus rek ngawadog. Parete nih geus barareukah geuningannya. Gila kene jaba paceklik yang buru-buru panen atuh. Sampai bisa kealaan ya ceblokan. Parusing ari keur paceklik teh. Ampun tengan. Si Iem sagala gering dehan. Kumaha wae ya ilok meunang ka Bu Haji. Batur, si Bella kemana? Dia ya baju halus kena oranye. Neng Iis? Naon? Ya tengah lado, mau batur. Ke mana, Mak? Saya perlu tadi nama ka Bu Haji. Neng, tulungan atuh mah, Neng. Tulungan naon? Itu si ieu muriang, segala hayang naon dibelian, segala hayang meuli sop, anggur, putu, coba ge. Tulungan atuh mah Neng, ngecelok encis. Teboga mah, ieu mah tanggal 10, teboga duit. Heeh, tuh dah ge. Pecek likos ieu segala muriang. Ya, emang menang hayang, Mak, muriang. Iya, cenah kasambet kamari. Oh, piraku, Mak, kasambet di mana? Itu kamari kan geus nyekar ka bapana, cigana mah kasambet bapana. Oh, itu meni kuat teu beda bapana we lamun muriang teh segala hayang naon dibeuli. Jabat teu gablek duit pan. Neangan eta we dukun, Mak. Kadukun malulu. Arek naon kadukun tibang muriangan kitu. Ya cenah sing kasambet. Mak. Iya sih, iya malah mau ditemplokan duit geus pasti cager. Ayeuna makana emang ngeclok. Teboga duit, Mak. Meni korek banget. Ya tanggal kolot sih, Mak teh, kos nu teu ngarti wae. Geus ada ka Bu Haji heula mama. Bener atuh, Mak.
Aing ngecel kasih Ican, pernah we dibere. Ulah pasarea, anu bener ulina. Ya neng, nempo tukang geblong tuh. Ente. Ya ulah ulin we kosnya Gusti. Si aya kauruan. Ya. Ulah ulin we kosnya. Ah. Ulah pasea wae. Ya. Tadi ulin anu bener. Ulah jauh-jauh ulina lo bacuri. Sing dia tah. Ala aku sing. Gusti, mah dah eta nek nyulikan budak sigana teh nek dukutan anu dipace book teh ada. Ku aing gosipkeun pasti da teh bogaeun duit eta teh. Gosipkeun aku aing Capek balik nagihan nih temenang duit tuh wae obong-obong paceklik. Iraha rek rame deui na Karena rese banget karena duit di luar mah. Baju halus banget. Yang lebaran ya nyamun boga duit mah. Bu Haji, Kulan moda ya naon? tulungan emak coba ge lah. Tulungan apa sih? Itu si ieu muriangan. Kata si I. Sambat bapana ciga nama segala hayang dibelian coba ge segala hayang sop, anggur, putu. Emang eta teh si makam bapana gitu. Kamari geus ti makam. Ujung-ujung hayang ka makam we cenah inget beureun ka kolotna nya. Meureun kangen rek mere hadiah naon meureun. Coba emak tulungan atuh. Tagihan lagi tuh menang duit mah meni sepi banget. Loba-lobanya. Kajian Bu Haji sabaraha we. Udah Bu Haji mah paceklik arek teu paceklik ge boga duit wae kitu. Coba orang tinggal lian heula tuh mah dompetna ge leutik. Berarti ge isina nggak gede. Ya mah ya. Nuhun ya Bu Haji ya. Jadi ngerakeun makna ngecelokan wae duit ka Bu Haji. Kajen teuing mah ari aya mah di dieuna. Ke sugan panen lah kedeung deui. Ke Bu Haji mah ngenta beas we mah. Moe pare Yang geusnya itu si ieu besingan ngambek manten. Hayu mah. Sugan aya tuh di Haji Daman sugan aya kene sop. Ayo. Ayo nya Bu Haji. Ayo. Nuhun. Nya. Hai Cis. Bella, mana tuh itu kan ya kayak mau urang. Urang seueur wae tadi salaki aya telepon. Urang mesti warteg telepon salaki heula. Ya ini mau dukeun baju tuh alus. Ambu teh boga duit cuy, ka Bu Haji ge nunggak wae. Wae alus ieu. Tapi hayang. Gosip sia kudu heula. Hanya mah udah nek nyulik budak sia. Sia mah gadag ka gosip bae Gusti, yo tadi didinya loba budaknya. Urang teh sengaja we nempok. Dilaku teuing na. Heeh. Kayak kedeung ge aya. Ayo urang pokona urang ulin aya mah yuk. Ayo. Ayo ulin. Kunaon ieu wae si budak teh. Mana geus jebrong jalan mah ngelehan. Budak teh. Ayo neng balik. Balikan ayo, balik. Kok mesi atuh orang bejakeun we. Man. Anak saya si Neng. Dikumahakeun si tadi. Tuh, ieu cek aing sia mah. Mangga sayu. Percaya pis. Ka aing teh. Tuh nya, eta di bakalan digakeun ka Bu Haji yo. Eta budak saha tuh nya. Anak Mang Kasmin. Bejakeun. Ayo bejakeun. Luar panas banget tekanannya pula Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji. Sasinya yang tadi kenalnya saya mah teh aya wae. Boleh diam-diam bae. Geuning. Boleh diam-diam bae. Aya mana harulina. Boleh sombongnya, bawa loba duitna. Bisa narian ulin namanya paduduan gitu. Nah, yang ulin aya ceisnya.
nyaho saya si Bella ge ya gosip dah. Ya hola si Bella mah ka dia ge mau minjem duit emang si iya minjem mana duit. Apa gak kena oge ka Bu Haji can bayar. Cuma 20. Nah, Itu ah. oh. Hanya tuh dah, Pilih kasih nya ngabela we si iya. Ya nagian temenang wae duit dage. Kau betong diberenya nggak gosip mah odah nya. Naon sih naon tuh. Bejaan tak Cis bejaan. Naon sis? Eta cenah tuh. Adi mau odah sama mawa budak. Teh penculikan mah odah teh siapa ada sih nya. Nyulik budak. Piraku teuing ama Tanya oda. si Urangnya Iis. tadi nama teu percaya. Oh, Tadi mah sorangan. Piraku teuing mah oda tibang jelema urang lembur bisa nyulik Ya sebenarnya budak. kalilit ku hutang mah nya budak hayam naon jadi Bu copetan. Haji akan aya nama cenah orang terdekat teh ya. Oh. Berbuat gitu teh. Orang dekat harus Masa diwaspadai. kagak si pai. Ya, manehna mah ngabela wae keluarga eta nya. Heeh. Nyawa teh basa tahun baru teh anu mere sop ka saha? Kasih ieu wae orang mah gitu. Henteu urang oge. Nya piraku teuing tuh dage mah oda tibang nini-nini urang lembur. Gue ini kudu diwaspadai lah nini ge eta mah kos kitu ge. Labatan ti Bapak Polda Metro Jaya. Tadi teh ti dia aya Bella tas minjem duit, saya siap nang ABK wae. Aya ngesop, yang beli anggur cenah. Nyatanya teu ngarenaeun jigana. Piraku tas menang dibere ku Bu Haji duit kudu nyulik budak. Bella sia mah salah. Gosip dari dia Bu Haji mah mata percaya. Geus aya ka anakna we ieu. Hayo. Aya Cis jeung Bu Haji mah eueuh belana. Mainna mah ngabela wae mah oda jeung si Iem. Oh, kok bela teu ditenge mainna mah emang kitu wae. Heuh. Can paruku oge. Terus iku mah sop Iem. Jadi orang Dharma, mak gini boga duit ieu nang ti mana sih? Tadi ngecok di Bu Haji. Mama Ngus arek dipesek Ini perih beteng banget nungguane emas tadi Tadi menilila. geus tiis beureun ieu tiis, ieu haneutkeun. Ada tuh di hawu di talawengkarnya Geus haneutkeun heula. Baca mak. Mana teh si kue teh? Abang kue nang pamere. Mak, ulin bete di imah wae mending aya TV mah. Sekali-kali mah di imah tuh Iem baturan aing. Bung HP teu boga, TV teu boga, radio teu boga. Ulinnya Ulin ka mana? Ade ayeuna mah loba culik Iem. ka mana we culiknya mah begieun atuh mak, milihan anu kira-kira beunghar diculik mah. Aduh imah jelema teu boga, naon araheuna Hei, jangkauan sadek ka mana? arek ngaladog lah aing bete di imah wae Aduh, baju alus terus kan main dong sia tuh nyulikan anak saha diculikan itu bener sia teh. Tak tanya si Iis, buktina tak saksina si Iis. Nu bener pira ku teh Iis. Bener tadi tuh indung sia kemawa budak. Pantesan atuh mawa kue meuli sabar-gabrek Sok. sok. Tadi sesok di alaan jeroana teh. Mendingan Tega teganya. nya di Oh, sia ayeuna mah mangkali sia nya jangan medsos. Sia mah bohong meureun Gusti eta masih balanja teu. Yang pugu balanja tadi teu loba banget Kade ieu mah kade nya aing nya Ceisnya. Coba aing ditanyakeun Balik, balik eker sia. Besi ke viral mater ka tetangga lembur sia. Coba aing nanyakeun nya. Heeh. Bae Ceisnya mah udah tuh mah kolot-kolot nya. Tuh Bella. Di sia mah aing sama di daerah teh HP teh ya. Oh, aing geus sarua, kebayang makanan aja nu sia nya. Mak. Mak, Naon Iem? mak bener henteu eta mah nyulikan budak cenah. Gusti cek saha Iem? Tuh cek si Bella, ujung cek teh Iis. Gusti eta budak teh sungutna teh teu dijaga pisan nya. Kok henteu sih mak, pantesan atuh mah tadi balanja wae duitna loba. Gusti henteu yo, mama meuli nu kitu soten, mama balanja menang ti Bu Haji le ngeclok.
Ulah segitu mah ngerakeun mak. Gusti, eta budak teh nya sumut namun iku teh bisa dijaga pisan. Kumaha lamun cek batur bener iam? Mama henteu iam. Ya aya oge tadi mama nulungan budak paseang, geus kumaha dibawa ka kolotna. Nya geus aya mah uruskeun tuh kumaha bereskeun. Tuman si Bella mah sumutna kudu dicangkemos. Oh, ngerakeun ke pajakeun heueuh we. Emak nyulikan budak, jeung nyulikan budak ka mending nyulikan aki-aki mah teh ah. Kawin sakalian ku emak. Ah, aya wae deui ge ah. Tuman budak teh sumutna kudu dicangkemos ku aing. Hujan, jeblok, becek. Aing we nu ngepel mah. Boga salaki ge labatan teh gablek salaki. Adel. Wah, kenaon? Masalah mah perbuatan si Iem Dewanya, Wah. Kenal sih, Wah? Kenaon? Wah dipitnah. Fitnah naon sih, Wah? Wah bajarkan nyulik budak. Oh, si Iem kenal sih eta si Iem. Lain gue sih iya. Lah, ieu sa sih, Wah. Si Bella, sumut teh goreng pisan gaman. Si Bella, ampun teuing ah. Antar uang ngalabrak si Bella. Mana si Bella na, Wah? Di mana tuh genangan banget, Mak. Ayo diantar ayo. Nah, labrak si si Bella teh, Wah. Ayo. Orang labrak ayo. Sabar, Wah, sabar. Alah, kemana si Iem na, Wah? Diem di imah malah nyilu nyari kanan uang. Kehidang na si Iem, Wah, ngalang ngabela batur di bari kolot sorangan mah. Nyeri hati banget. Terus sabar ya, Wah, sabarnya. Kan orang dadak san ngomong mah. Si Bella. Jadi orang dadak ayo. Sumbu teh balok, capek. Sabarnya, Wah, sabar. Bella. Dia kunaon Wah urang ceurik wae. Gara-gara mana? Oh, eta kunaon wa maneh? Kunaon, Nyalakeun ka aing sia teu baga Kunaon, Wah? Sok. Ya sumut teh goreng banget. Bella, kunaon minta emak? Hah? Minta naon? Minta itu nama jari teh nyulikan budak. Kumaha mun cek tetangga benar? Hah? Nya emang di kebon awi tadi aing Tah kepo. hidang ya mama nyarang budak supaya budak teh ceurik teu pasea. Mama nganterkeun ka kolotna. Gusti. Tini. Yang pada biasa we teh kudu geding-geding tah sumutna. Mana? Jering mah. Sabar. Sia saha di dieu orang di naon ge sia. Pisan Urang dia mah. Emang kakak teh tah. Wah, emang kakak teh. Gitu. Itu. Kata si Bella nya. Ngora-ngora. Iwa, mana? Lepas itu mah. Sabarnya, Wah, sabarnya. Keke katulah cuma pada gong mah keke. Keke aya ieu na katulahna. Andel nuhunnya Del. Tuh si sabar nyawanya. Heeh. Ora kasih ieu mah ayo. Yam. Ah naon sih? Eta masa kunaon? Eta maneh ka dieu deui aek naon? Apa kejalan aing tadi? Cari Kunaon bae eta? kunaon ieu. Di bararaseuh mah odah. Ku si Bella di Simbeurang. Di Simbeurang? Nya tuh udah mama nyulikannya budak. Demi Allah ya entah ya mana mama percaya kasih Bella geningan. Ya, tong kudu kolot, tenang diam. Sanu nuding. Sia. Mana dia ikut campur wae. Oh, campur aing. Nya mana tibang dulu kemana anakna. Anaknya gitu tanggung jawab. Ah. Enggak. Kita tanggung jawab kolot ge. Ya lah banyak kolot. Kolot sia, ah. Sia lah banyak. Oke. Sampai ke atuh lah, Mak. Ah itu sama berang. Tuh mana ngejelok encit. Udah ge peceklik. Udah bisa kealaan ya seblokan. Marusi hari nger wayah ieu teh. Ai ke paceklik. Mana mah bela wae keluarga. Tanya. Masa bahasa tahun baru teh anu mere sok ka saha? Kasihan wae orang baru. Henteu urang oge. Nyapir aku teh udah ge mau dan cuma ini urang lembur. Ku ini kudu diawas
ladang gitu teh menang tibu haji ngecok. Lain menang ladang nyulikan budak ke hidang. Ah, mama ah. Tuh hujan deh. Aduh, deh, jangan